ayeuna loba anu poho agama, ceri lalaki di bolongan dua make anting anu mana. Kitu oge gadis remaja make baju ditembong ke dada, hari bujal ka mana-mana siga bulan anu samagaha. Anu paling sadis pisan niru gaya pasantrenan, ari sirah ditiungan handapna di barugaan. Sugan teh eta teh ketan kalapan teu diparut, sugan teh masih parawan si horeng mah geus rarayu. Sugan teh eta teh batok si horeng geuningan taneuh, sugan teh eta teh montok si horeng mah geuningan reuneuh. Remaja make baju ditembong ke dada, hari bujal ka mana-mana siga bulan anu samagaha. Anu paling sadis pisan niru gaya pasantrenan, ari sirah ditiungan handapna di barugaan. Sugan teh eta teh ketan kalapan teu diparut, sugan teh masih parawan si horeng mah geus rarayun. Sugan teh eta teh batok si horeng geuningan taneuh, sugan teh eta teh montok si horeng mah geuningan reuneuh. Sugan teh eta teh ketan kalapan teu diparut, sugan teh masih parawan si horeng mah geus rarayu. Sugan teh eta teh batok si horeng geuningan taneuh, sugan teh eta teh montok si horeng mah geuningan
yen kena pentung loba lalaki kaedanan nepi ka burung alus basana loba lalaki kagoda nepi ka beak harta ejeng bandana neng kokom si kembang warung gelisna kabina-bina neng kokom awewe zaman ayeuna loba lalaki anu raraheut hatena loba lalaki kagoda nepi ka beak harta ejeng bandana neng kokom si kembang warung gelisna kabina-bina neng kokom awewe zaman ayeuna loba lalaki anu raraheut hatena neng kokom si kembang warung gelisna kabina-bina neng kokom awewe zaman ayeuna loba lalaki anu raraheut hatena loba lalaki anu raraheut hatena. Lain jadi kasih eta saya tahu kapan temurun urang-urang betul sana paling modalan Bebe, ari masalah cinta mah poek bebas teh. Da eta mah masalah hati, moal bisa diganggu bukan. Itunya moal bisa lantaran kieu nya kumaha uwi. Montong ngilu-ngilu pusing. Nya kumaha uwi. Kabogoh uwi. Kumaha dewek ontong lo baca capek nyakumaha dewek isi genggero
kumaha uwi montong ngilu-ngilu pusing nya kumaha uwi kabok kuwi kumaha uwi montong ngilu-ngilu pusing nya kumaha uwi kabok kuwi nya kumaha dewek montong loba capek nya kumaha dewek gerong soy kajen dewirna jeding persis pisan kue orade kajen irungna pesek singgah dulu oke kajen lempang najengke lamosuku kumaha uwi montong ngilu-ngilu pusing nya kumaha uwi kabok kuwi nya kumaha dewek montong loba capek nya kumaha dewek gerong soy nah no kasih teh anak hirup teh kena tete sekali deui tete sakali kuing tetap kuing sakali deui hidup kuing kieu nya Kang nasib jalma susah teh saborona teh babaturan dulur oge embung maturan Kang ka jelema susah mah rasa dirarasa hirup susah jadi jalma henteu boga babaturan oge ngajauhan duduluran embung ngawawuhan hirup susah jadi jalma henteu boga pageto sugan pageto nasib jalema eueuh nu nyaho nu tadina senang jadi lara nu tadina susah jadi bagja hirup di dunia ukur sementara kudu sabar jedai ikhtiar ulah bohong ngadoakan nu kawasa insya Allah hirup oge jadi berkah rasana
hirup jadi jalma susah dipandang sebelah mata. Sugan pageto nasib jalema eueuh nu nyaho nu tadina senang jadi lara nu tadina susah jadi bagja. Pageto sugan pageto nasib jalema eueuh nu nyaho nu tadina senang jadi lara nu tadina susah jadi bagja. Hirup di dunia ukur sementara kudu sabar jangan daek ikhtiar ulah pohong doakan nu kawasa. Insya Allah hirup oge jadi berkah. Esok-esok